Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Wesi kuning, wesi kuning. Wesi kuning, dongeng Sunda Roman silat baheula nu kakuncara mangsana para jawara tandang makalangan, tarung patutunggalan, parebut umur, begal nyawa, marebutkeun hiji pusaka ampuh gegeman utama, jadi inceran para jawara mangsa harita. Wesi kuning. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina paceng kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anter ku katenang, silih payungan Naskah Yasana S. Sukanda, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Saketika tenyang kabakal papisah, bulan nyamer munggel tangkal pangharpan, wesi kuning anu ilang dak dumadak riributan, indah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran. Para kanca sadaya nyanggakeun Wesi Kuning. Wesi Kuning. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Mikir kadinya sanajan hate bari ngandung kasedih anu pohara, Pajatira terus baik balik deui. Teretet aya hate dek ngarebut wesi kuning ti Pabadaga, lain dek dipiboga. Ngan maksud teh kumanehna dek dipasrakeun kanu jadi guruna nu dimana engke lamun patepung deui. Sanajan bener ayeuna teh geus jadi hakna Pamardani, geus tangtu bakal direbut deui. Kaayaan Pamardani kapan geus sakitu buktina, jigana bisa cager deui oge, tangtu bakal terus tanpa daksa. Mikir kadinya belesat baik manehna dina waktu harita nyusul Pabadaga, bari sasalingkeran sarta bari beungeutna ditutup ku wawalun nyaeta bisi kanyahoan, lain lantaran teu sanggup terang-terangan. Ngan nu dimaksud teh supaya ulah nepikeun ka bengkah jeung nu jadi batur saperguruan. Sedangkeun Pabadaga sanggeus narada anggang ti pasir Kutawaringin, lempangna es tuning antare naker, bari hate kacida pisan ngarasa guligahna. Dume manehna geus hasil sapaneja, geus bisa ngapimilik ku si kuning, sarta ka Pajatira mah moal dicaritakeun, da geus tangtu moal nya tujuan. Saeutik oge manehna teu nyangka yen manehna dina waktu harita keur diincer ku Pajatira anu ngebogaan maksud dek ngarebut wesi kuning. Puguh we barang geus anjog ka tempat anu kacida pisan sunina sarta harieum ku tatangkalan, teu anta parah deui belesat bae Pajatira dina waktu harita naraja ngabongohan sarta langsung ngahujanan ku gempuran anu teu kurang-kurang hebatna. Eukeur mah Pabadaga teh kasebut geus leuseuh tanagana urut padungdung jeung Pamardani, katurug-turug tingkat pangabisana Pajatira teh aya di saluhureunana.
nya munasabah upama pabadaga jol-jol terus baik dina waktu harita ngajajer tanpa bisa ngayakeun perlawanan naon-naon atuh sangeusna ku Pajatira dicokot wesi kuningna belecet baik manehna ka goha lantaran harita teh meutingna di goha di paguron anu kosong nu taya muridan hari lain patungguna anu satia mah nyaeta Mang Astahiam. Tekung silila pabadaga ngulutrak datang lantaran manehna geus rumasa boga dosa ku manehna teu dicaritakeun naon-naon kajadian bieu anu karandapan di satengahing jalan atuh isukna bring bae ieu dulur saperguruan teh ari nit deui ti goha Pajatira ka Pajaten sedengkeun pabadaga langsung ka pasir candi bari hate anu kacida pisan ngarasa hanjeluna aya bagja teu daulat wesi kuning tetela aya nu ngarebut deui bari teu kanyahoan ku saha-sahana. Pirang-pirang tahun lilana ieu tilu dulur saperguruan teh jadi pet bae tara silih anjangan geus puguh pamardani mah da manehna jadi tanpa daksa sakalieun hayang tepung ejeng Pajatira ngan ukur bati hate we lantaran anggapanana pasti terus ngahiji jeung pabadaga sok padahal pabadaga ti pasir candi nate manehanana geus ngiles cenah mah geus pindah ka tempat sejen tapi teu kanyahoan ka mana-manana atuh Pajatira nya kitu deui sanajan hate geus lain deui nyongsrong ngarasa sono hayang panggih ejeng pamardani teu bisa dilaksanakeun lantaran hariwang kaambe ku pabadaga heug bae engkena bakal nimbulkeun pamusuhan jeung manehanana lantaran anu jadi guru tetep teu embol-embol nya Pajatira teh nyieun pindah ti Pajaten ka goha lantaran maksudna rek terus muka paguron pikeun nuluykeun tapak lacak anu jadi guruna teu daekeun di Pajaten lantaran anu diragangan teh omongan anu sejen bisi majarkeun teh rek ngayakeun saingan ke paguron goha sok sanajan dina waktu harita paguron goha teh geus kosong tapi tetep bae mangrupakeun paguron anu kudu diajenan ku urut murid-muridna atuh tina perkara wesi kuning lantaran anu jadi guru teh teu embol-embol terus bae ku manehna diampihan tapi disamunikenaker nyaeta bisi ka emper-emper ka pabadaga. Waktu pamardani tilar dunya nyahoeunana Pajatira teh geus lila kabeh dienakeun tapi ari neang mah hanteu lantaran nya kitu teh loba kahariwang jeung geus bari deui ongko paur diesek-esekeun ku bojona pamardani untung mun kitu kumaha lamun seug nyamarutkeun disangka ngomplot jeung pabadaga mangka-mangka anakna pamardani anu lalaki tangtu geus gede mun kajadian kitu teh geus tangtu bakal nimbulkeun riributan. Duta Suara Karawang 102,2 FM. Sedangkeun ari pabadaga ingkahna ti pasir candi teh langsung ngajugjug ka danau Aul salah sahiji tempat anu kacida pisan saremna pika keungeun tapi manehna mah didinya teh kalakah ngababakan saanak pamajikan bari hate mah tetep we ngarasa ngageremet ari ras kawesi kuning nepikeun ka aya nu ngarebut di bongohan tapi ari lila-lila mah manehna make boga sangkaan ka Pajatira lantaran pamikirna jalma anu geus hasil bisa ngabobodo ka manehanana tangtu ngabogaan tingkat pangabisa nu ngaleuwihan ti manehanana sedengkeun waktu harita nu ngaluhuran pangabisana teh nyatana Pajatira saurang beki komo lamun nitenan sikepna Pajatira bangun anu henteu ti peporose mikahayang kana wesi kuning boa eta teh saukur mangrupa akal malulu lantaran asa kacida teu kahartina lamun manehna nepikeun ka teu kabongroy ku pakarang wesi kuning anu cek guruna teh cenah sakitu ampuhna
Kukituna sangkaan ka Pajatira teh beki kandal wae. Pikeun ngabuktikeun nya manehna dina waktu harita ngajurungkeun anakna nyaeta Samba supaya maguron ka Goha. Nu maksud nama nyaeta pikeun nitenan sarta ngintip-ngintip. Nah bener Wesi Kuning teh aya di Pajatira. Ayeuna sanggeusna kanyahoan yen teu salah Wesi Kuning teh aya di Pajatira nyaeta nurutkeun keterangan Samba anu geus kungsi ngintip ti kolong imah. Malah kapan sekali mangsa mah kanyahoan ku Sukri dina sirah Samba aya kembang kolong. Pajatira teh dianggap musuh we ku manehanana, tapi ari deuk ngahajan naragal mah teu sanggup lantaran manehna can yakin bener nah pangabisana bakal mampu lamun kudu ngayonan wawasen Pajatira. Nyaku jalan ngagunakeun akal tarekah saperti anu geus dicaritakeun di luhur. Teu burung we manehna bisa ngarebut deui bedog Wesi Kuningna. Ngan nyaeta asa ku teu hanteu naker. Hayoh deui make aya nu ngahadang jajalaneun sarta nu maksudna geus jelas manehna mika butuh kana Wesi Kuning. Tapi ari der teh dilawanan wawasena bet kacida berat karasana. Pabadaga kapaksa kudu ngarandapan ngabebengkang. Tapi lain deui Pabadaga ngarasa kagetna. Nah anu jadi lawan teh jol-jol ngiles bari jeung teu kanyahoan ka mana ngaleosna. Korejat manehna hudang kakarage manehna nyelegedeg ku manehna kabireungeuh aya anu nyeredeg ka palebah manehanana. Sidik teu kapanglingan tetela Pajatira nu maksudna geus teu kudu disangsikeun deui pasti keur nyusul Wesi Kuning. Kagok asong keur Pabadaga ari serog ari seret bae Wesi Kuningna dina waktu harita dihebatkeun nu teu merapna ka Pajatira lain deui ngaranjugna. Reuas kumireungeuh bedog Wesi Kuning disabetkeun ka manehna. Reuas deui mireungeuh anu ngagunakeunana saeutik oge teu kapanglingan nyatana Pabadaga. Mangkelanan Ki Adi ieu teh. Pajatira dina waktu harita ngagentak jingkrak corelat mundur 2 lengkah bari riuk beungeutna ngandung kakaget. Memang kaula si Badaga inget keneh geuningan ka kaula. Pabadaga tandang nangebrehkeun sugih ku kawani. Baku nama percaya kana pakarangna piraku Wesi Kuning teh taya maunatna. Mangkelanan Ki Adi. Tembong Pajatira dina waktu harita siga anu gugup. Montong nyebut Ki Adi sia. Dia mah teu rumasa ngabogaan lanceuk anu kitu patut. Pabadaga dina waktu harita ngagantawang garang. Ih, mangkelanan sabar Ki Adi. Kutan Ki Adi nya anu nyokot Wesi Kuning ti imah akang teh. Pajatira dina waktu harita tetep nyari tanah sare lantaran maksudna Pabadaga arek dibere penjelasan anu sebenerna. Naon sababna nu matak Wesi Kuning diampihan ku manehanana. Memang teu salah Jatira, tapi nu baheula ngarebut ngabongohan tina leungeun kaula kapan Andika Jatira. Malah harita Andika nepikeun ka tega mahala ka kaula. Memang Ki Adi, tapi kapaksa seeutik oge akang mah taya maksud dek miboga. Bohong, mun tong ngacapruk Jatira. Tahun-tahun dikekeupan ku Andika eta teh lain dek miboga ha. Dengikeun Jatira. Lamun bener Andika masih kene penasaran ke Wesi Kuning, coba-coba gerebut secara peta lakuna lalaki. Ulah saperti baheula ngabongohan. Pabadaga dina waktu harita tandangna beuki garang. Mangke sabar heula Ki Adi. Dengikeun heula ye keterangan akang. Pajatira tetep nyari tanah sare. Memang amarahna anu tadi kungsi ngabudael barang ayeuna geus bisa ngayakinkeun yen anu maling Wesi Kuning teh nyatana taya nulian geningan Pabadaga nafsuna ngadadak jadi peru. Kukituna teh mah manehna ras inget kana kasalahanana baheula keur waktu ngarebut Wesi Kuning tina leungeunna Pabadaga. Teu perlu Jatira kabau-bau sungut lah. Pabadaga dina waktu harita nambalang. Ai na teu beunang disabaran Badaga. Pajatira lila-lila mah getihna naik oge ka luhur. Memang kaula mah teu perlu disabaran Jatira,
Tapi lamun Andika teu boga maksud mika hayang nikah na si kuning. Ayo ayeuna keneh Andika gara balik deui. Papadaga dina waktu harita bari nunjuk ku curugna mane jeceng-jeceng bete beda tingusir. Moal wakam ulang badaga. Kajaba lamun Andika daek masarakeun si kuning ka kaula. Hade nyetira, tapi anu kudu nampananana, ya bohong Andika sia. Papadaga dina waktu harita nyarita na kitu teh bari jeung nyabetkeun si kuningna kana palebah beuheung Pajatira. Ai, bener-bener Andika teh murugul badaga. Pajatira dina waktu harita jingkrak deui, seret manehna mesat bedogna sarta langsung dipake nakis si kuning. Nu harita geus nyerepet deui marangan ngagilekna badan Pabadaga nuturkeun posisina Pajatira. Montong kalau bakeun pamala Jatira, kabur begraman tong sia kali tukang goha. Pabadaga dina waktu harita ngelebatkeun deui si kuningna. Nyucud kalakuan teh Badaga. Geus puguh kaki Mardani ku Andika geus dipahala nepikeun ka buntung dapal sukuna. Ayeuna Andika rek ngaroga halaka kula. Wah, tong kalakannya capek Jatira. Kades ya Andika ge yang dibuntungan Pabadaga dina waktu harita ngajorelat nyampe ngabarengan gerakan bedogu si kuningna ngolepak disabetkeun kana beuheung. Pajatira ayeuna mah teu nembal, lep manehna nyimputkeun sirahna. Wesi kuning dipapag ku bedogna, cerak. Pajatira kagigireun lawana bari nyamberkeun bedogna, dek dipake nobroskeun iga burung. Suara Karawang 103,2 FM. Tapi Pabadaga rikatnya gila sarta nyamberkeun si kuningna. Dua pakarang diadu deui, perep kenca Pajatira dek ngagedor palipisan. Pabadaga dina waktu harita rikat ngabalirkeun sirahna bari mundur salengkah ka tukang. Bedogna ngolebat dek nyamber beuheung anu jadi lawan. Tapi Pajatira dina waktu harita manehna cukup ringes, rikat ngadengdekeun sirahna ngabarengan gerakan bedogna dipake nakis. Bedogna awor jeung si kuning. Cebrok. Perep kenca Pajatira ayeuna mah geus teu bisa dihalangan deui ngahanca dadana Pabadaga. Pabadaga mundur bari ngagigeg teu beda tilang layangan anu kurang angin. Srebet. Bedog Pajatira jelas dek ngajekek kana beuheung. Tumerapna ka Pabadaga teu wudu matak ngalenyap oge. Tapi manehna dina waktu harita kaburu keneh narik suku katuhuna ka tukang. Lep ngareundeuk dongko kileng nyerong ngenca bari nyebetkeun bedog ka luhur. Bedog Pajatira ngaheungeu dipapag go si kuning. Cedak ditejekeun kana bincurang Pajatira anu belah katuhu anu memang harita kuda-kudana aya di hareup. Waduh, Pajatira ngagerok bari badana dina waktu harita ngagaleong rek labu. Sabot keur kitu bedog Pabadaga geus ngahiuk deui rek ngahanca kana sirah. Tapi Pajatira nu memang bener-bener ngarasa dirina keur kaancam, sakilat manehna ngaragerakeun badana ngagunakeun gerakan cak-cak murang. Kolebat bedogna nyerepet dihandap rek ngarampalkeun suku anu teu merapna keur Pabadaga matak ngalenyap deui bae. Kukituna ngagentak manehna dina waktu harita ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun sukuna. Lantaran pikirna sanajan bener manehna bisa ngahanca sirahna anu jadi lawan, tapi hari kudu bari jeung buntung suku nama engke heula. Tong ngejat Badaga. Pajatira rikatnya gurinjal, cale gede, nangtung.
Pabadaga tengah jawab, manehna ngagentak nyampe bari ngolebatkeun wesi kuningna dina gerakan huntu kala. Nutu merapna ka Pajatira, jojol matak ngaranjug bae lantaran gerakanana estu ningkat sida pisan hebatna. Jelas gerakan bedog nate lain menang hasil gugur ti paguron goha. Suat siet nate estu ningkat sida pisan cepetna. Tempo-tempo nyerepet dek ngahanca kana cangking, tapi sakilat geus robah deui tujuanana. Dek nyabet beheung atawa nyolocos dek niru kana dada. Mangka-mangka gerakanana estu ning sakilat naker teu bisa dituturkeun ku panenjo. Ku kituna hese naker ditakisna. Nu antukna Pajatira dina waktu harita terus unur-unuran pikeun nyalametkeun dirina. Badang kalau kamu nur si Jatira, tangan dulu yo. Harinya mah Andika lagi. Keterukun dulu, saya nikah TKB Jatira. Gerak tanah yo, tutungkusan Cilanggeng. Pabadaga dina waktu harita nyorowo bari ngahahah seuri. Memang harita teh manehanana ngagunakeun ulin bedog hasil ciptaanana sorangan anu lilana mang tahun-tahun mencilkeun diri di leuweung Cilanggeng. Pajatira teu nembal, tapi manehna terus pakupis ningkahan panarajang anu jadi lawan. Sanajan bari jeung hatena lalanyapan, tapi saeutik oge hatena teu ngajadikeun sentar. Bari perhatianana terus museur nitenan kelemahan anu jadi lawan. Kukituna lila-lila mah kapanggih oge gerakan bedogna Pabadaga teh ngan ukur suat siap di tengah ejeng di luhur, sedangkeun ari kahandap mah teu daekeun lantaran pasti manehanana teh sieun kaleungitan sirahna. Kukituna teu miceun deui tempo bek bae Pajatira dina waktu harita ngaragrageun badana sarta langsung dina waktu harita bedogna disabetkeun dek ngahanca kana bincurang. Nutu merapna ka Pabadaga matak ngaranjug oge ngagentak manehna dina waktu harita ngajaul ka tukang. Alusna sabot keur kitu Turangga ejeng Yuda geus ting torojol ka palebah dinya. Barang red miringeuh ka Pajatira anu bener-bener geus matak nyalempangkeun teu talangke deui pelesat bae duanana dina waktu harita bebarengan nyampe. Bari Turangga mah lain deui nyeblakna barang miringeuh pakarang Pabadaga jelas boborelakan geus teg bae moal teu eta bedog si kuning teh. Punten Pak Guru, habis ngabantu. Turangga ngajorowo bari korema kagigireun Pabadaga seret mesat bedogna sarta langsung disabetkeun. Namu era Jatira, Andika enak ngalakukeun koroyokan. Pabadaga dina waktu harita bari korepat nyamberkeun bedogna ka Turangga. Geus kitu siet deui ka belah katuhu pikeun mapag bedogna Pajatira. Tapi ngadadak bedog Yuda dina waktu harita nyuruntul ti tukangeunana. Pabadaga ringeus puguh karasa hiupna angin nebak kana punu. Kukituna manehna dina waktu harita ngareundeuk sarta langsung ngedeprak, sedengkeun gerakan bedogna terus ngubeng di handap ngabarengan gerakan badana muih teu beda ti gangsing. Nutu merapna kanu tiduan kapaksa kudu ting jaraul ngejat ka tukang pikeun nyalametkeun sukuna masing-masing. Kobe pilueun Turangga, ieu mah perkara bapak Yuda malu nuragur mah. Pajatira dina waktu harita marentah kaduanana bakuna mah ngarasa kateungeul ku pok-pokanana Pabadaga tadi. Wios Pak Guru, sakedahna murid ngabela kanu janten guru. Turangga bari ngajorela miheulaan ka hareupeun Pabadaga anu harita geus dangtung deui.
Kebeneran Turangga. Memang nyawa si aku aing kecida bisa dibutuhkan ana. Babadaga dina waktu harita nyorowo bari nyebetkeun deui wesi kuningna nu teu merapna ka Turangga. Rada ngaranjuk oge sabab babadaga geus nyahoeun ngaran manehanana. Kukituna geus teu bae yen moal salah deui ieu jalma teh nyaeta anu diberem beungeutna tea. Ongkoh sidik deui tangtunganana oge nya kitu pisan teu geseh saeutik oge. Bae kiar dalepa, kebeneran ye, ayeuna tepung di dieu. Turangga dina waktu hari tarikatnya gilek bari nakiskeun deui bedogna. Badaga dur ngaran aing mah Turangga. Babadaga dina waktu harita bari ngulawitkeun bedogna ka handap dek nyabet kana cangkeng. Tapi Turangga rikatnya gilek deui bari ngarempotkeun badana. Bedogna dihembatkeun tapi babadaga ringes yen wesi kuningna pasti bakal ditakis ngagentak ditarik deui nu maksudna dek disabetkeun kana beuheung. Orokaya kumanehna teu katiten dampal suku Turangga anu memangna keur merengkel ka luhur. Sakilat ngejat ka hareup sarta teu bisa disingkahan deui cedak bae ngahancak ke kemplong. Wah, Babadaga dina waktu harita ngagoak bari badana ngajerek-jek ka gigir. Ayo lawan. Sedangkan Pajatira dina waktu harita kapaksa jadi ngajengjen nempokeun dek maju deui ngarasa era sasatna kudu ngalakukeun pangoroyokan. Atuh yudanya kitu kene manehna oge teu pipilueun saperkara tadi dicaram kudu jadi guruna. Atuh kadua perkarana manehna percaya sapinuhna ka Turangga yen bakal mampu pikeun merukeun anu jadi lawana. Onur Turangga, lain hancengan maneh eta mah. Pajatira dina waktu harita keukeuh nitah mundur bari hatena mah kacida pisan ngarasa kaget lantaran upamanitenan pok-pokanana tadi kawas-kawas Turangga jeung Pabadaga teh geus kungsi tepung. Bakuna mah eta pok-pokan Pabadaga anu geus nyahoeun kana ngaran Turangga. Tapi Turangga teu malire ongkoh deui manehna harita keur pakupis nakisan gerakan wesi kuning anu digunakeun ku Pabadaga. Sanggeusna kabeunangan ke kemplong nate Pabadaga tandangna jadi beuki garang nu teu merapna ka Turangga rada riweuh oge. Tapi manehna oge tetep tagen sarta seterusna gerakan huntu kala dilawan ku gerakan ombak banyu nyaeta gerakan bedog hasil ciptaan jenatna Pamardani. Teu merapna ka Pabadaga ayeuna mah manehna anu kudu terus-terusan hatena seseblakan lantaran bedog anu jadi lawan teu bisa katitenan gerakanana nyaho-nyaho geus mecenghul rek nyabet kana beuheung atawa rek ngababat kana cangkeng. Sedangkeun gerakan bedog manehna jadi teu pati mantep lantaran perhatianana jadi pinuh ku kasieun ngarasa paur ku gerakan bedog lawan anu teu bisa katitenan di mana ayana. Katambah deui gerakan dampal sukuna Turangga hese pisan di bendungna nyaho-nyaho geus ngajedak kana iga burung atawa kana pigeulang leungeunna. Nu akhirna ayeuna mah Pabadaga anu kudu terus-terusan mundur. Munasabah dekitu nate lantaran seusehanana mah tingkat pangabisa Turangga teh teu jauh beda lamun dibandingkeun jeung Pabadaga atawa Pajatira. Puguh sagala ilmu panemu Pamardani estuning geus ditampokeun sakabehna
malah aya onjoyna dina kakesitan jeung karancing sanana geus puguh dina soal tanaga mah da puguh manehanana teh keur mejeuna bala kesenteng ditambah deui ku ulin hasil ciptaan anu jadi bapakna anu disebut Kutawaringin kukituna sajabana ti katempona teh leuwih hebat oge jadi teu bisa katitenan sumber luluguna. Ongkoh deui turangga teh ngabogaan kabiasaan sok ngajungjungkeun dampal suku katuhuna. Sanajan bener kungsi digenggeureurkeun ku Pajatira nu dianggapna hiji kabiasaan anu kurang hade sarta moal bisa ngawangun kuda-kuda anu pancu. Tapi kanyataanana ku turangga teu bisa dileungitkeun keur mah geus jadi kabiasaan sarta teu matak ngaganggu kana kuda-kudana. Turung-turung nya di dinya pisan kaampuhanana anu disebut Tajong Kutawaringin. Gerakanana sakilat sarta teu bisa katitenan kudu jadi lawana. Ieu sababna boh Pajatira atawa Pabadaga sorangan anu jadi lawana saeutik oge maranehanana teu bisa neguh kana gerakan turangga anu dicampur baurkeun jeung gerakan-gerakan anu memang hasil guguru ti Pajatira. Ayo lawan. Seperti gerakan bedog anu dingaranan gerakan ombak banyu memang eta teh hiji gerakan hasil ciptaan Pamardani atuh gerakan Tajong Kutawaringin. Sanajan sumberna tina gerakan sepak kuda beger bijilan peguron goha tetep be pikeun Pajatira mah geus matak helo. Kukituna manehna make boga sangkaan yen turangga teh sakurang-kurangna geus tangtu leuwih teu heula guguru ka paguron sejen. Atuh tumrapna ka Pabadaga sajabana ti ngarasa kaget manehna jadi terus-terusan kadeseh ku turangga. Malah nu akhirna pisan mah wesi kuningna benang karebut ku turangga. Sakali manehna ngagunakeun gerakan paksi nui leungeun kencana geus teu bisa disingkahan deui ngagerowol kana pigeulang Pabadaga anu keur nyekel wesi kuning. Nu teu merapna ka Pabadaga kapaksa manehna kudu ngajaul ka tukang bari nyalesotkeun ceklanana lantaran sajabana ti ngarasa nyeri lantaran pigeulangna dipencet. Oge manehna ngarasa paur ku gerakan bedugna turangga anu geus ngorebat rek nyabet kana beuheungna. Alus turangga kadiekeun latah bedog geus kuningna. Pajatira dina waktu harita ngadadak ngagorowok pinuh ku kabunga tapi turangga saeutik oge teu malire malah hatena geus gilig yen si kuningna teh moal dibikeun ka Pajatira sanajan kumaha bae oge. Puguh pangna manehna lunta oge lantaran pikeun nohonan amanat anu jadi bapa. Harita keneh oge kalah kapes wae wesi kuningna teh disesepkeun kana lebah cangkengna. Kadiekeun heula turangga. Pajatira ngajorowok deui bari nyeredeug ka turangga. Tapi turangga tetep teu nembalan. Manehna dina waktu harita kalah ka terus ngajorelat ka hareupeun Pabadaga. Mireungeuh nu jadi lawana geus lemor, turangga oge geus ngasupkeun bedogna kana sarangkana. Deuk kumaha ayeuna Andika Badaga? Andika teh tetela manusia anu pinuh ku dosa. Turangga dina waktu harita ngawabeleh sarta lamun teuras inget kana temah wadi pasti manehna bakal ngabolekerkeun dirina. Yen manehna teh sanyatana mah anakna Pamardani kumanehanana malah tadi oge barang ngadenge Pabadaga nyebut ngaranna turangga teh lain deui ngaranjugna. Bet si Manahore Ki Ardalepa teh geningan musuh gerotna tapi nyaeta parasaanana teh sabisa-bisa kumanehna ditahan. Kumaha sia turangga? Lancang sia nya capek teh. Ayo sia deuleu urang teruskeun. Moal sudah sia deuleu rasa ningati ha. Satungtung sia tacan ngababatang sia. Kajaba lamun sia daek masarakeun di besi kuning ka kuring sia. Tangtu ieu urusan ku aing bakal dianggap beres samet ieu. Pabadaga dina waktu harita kalah ka ngagantawang. Ongkoh ayeuna mah kawanina timbul deui dumeh katempo turangga geus lemor. Naon Badaga? Dedengean teh kaula kudu mulangkeun wesi kuning.
Hade badaga, tapi kudu make jalan seperti kaula tadi. Waktu kaula keur ngarebut wesi kuning ti leungeun Andika. Turangga dina waktu harita nambalang. Bos, tidolot Turangga. Pabadaga dina waktu harita bari nyebrutkeun pereupna. Sanyana mah manehna tengan ukur mangrupakeun pamancing lantaran anu dimaksud nama manehna rek ngagunakeun tenggelan leungeun kencana. Memang sanggeusna manehna ngalatih diri di leuweung Cilanggeng. Hasil meunang guguru teh ayeuna mah geus kacida pisan robahna. Inti sarina dipuseurkeun dina tenggelanana. Turangga kacida pisan ringeusna sarta seeutik oge manehna teu ngejat kalah kasrog dina waktu harita ngasupkeun suku katuhuna ka hareup ngagunakeun jalan jero bari dibarengan ku gerakna leungeun kenca anu maksudna rek ngagagalkeun gempuran nu jadi lawan. Tapi pabadaga rikat narik deui leungeunna ngabarengan luncatanana ka belah kenca sedangkan tenggelanana geus ngahiuk deui rek ngahancak kana punu. Orokaya Turangga dina waktu harita ngagentak ngaragrageun awakna ngagunakeun gerakan galudra ngupu. Tius pereup kencana dina gerakan timpuk miring teu salah deui ngahancak kana bincurang pabadaga. Pabadaga dina waktu harita ngagero bari ngajaregjeg sarta samemeh manehna bisa naon-naon tenggelan kepang leungeun Turangga dina gerakan mapas galeng geus ngajedak manten kana cecekolan pabadaga. Atuh karasana ku pabadaga kacida pisan nyerina malahan manehanana dina waktu harita ngagerung lir ibarat anjing anu babaung sarta teu ngalobakeun deui pamolah kedeput bae manehna ngajungkel. Hayo gerah hudang deui badaga. Lamun teras kana kamanusiaan mah pasti kojor Andika teh ku kaula sarta dibuntungan ku kaula. Turangga nyarita kituna teh bari jeung renghap ranju ku kitu teh mah amarahna tacan kabudalkeun kabeh. Teu kudu dititah oge pabadaga dina waktu harita ngagentak hudang tapi manehna lain terus ngalawan deui. Manehna kalakat terus dina waktu harita ngabelenyeng ngagunakeun lengkah 1000 lantaran pamikirna dituluykeun oge tangtu moal aya kemenangan yang hareupan Turangga jeung sakitu ripuhna. Jabah harita teh aya Pajatira jeung Yuda ulah-ulah mun terus ditagenan mah manehna bakal kacarek daleg. Nong torogan badaga. Pajatira ngajorowok kanu keur ngacir. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Jikan kadikeun ayeuna mah tahu si kuning teh Turangga. Pajatira saterusna nyarita ka Turangga bari nyampeurkeun. Antos sila Pak Guru. Turangga ayeuna mah jadi ngarasa lain deui bingungna. Perkara wesi kuning teh geus tangtu moal dibikeun, tapi rada bingung ngasongkeun alasanana. Nah bejakeun kitu yen manehna teh sanyatana mah anakna Pamardani. Betah rese maneh mah. Pajatira dina waktu harita bener-bener geus teu sabar leungeunna geus ngagaramang kana cangkeng Turangga rek nyokot wesi kuning. Keelanan Pak Guru, abdi bade nyarios heula. Turangga dina waktu harita bari ngagentak mundur. Ai kumaha ieu teh maneh teh bet kawas moal anu mikeun Turangga. Pajatira dina waktu harita rikat ngajorelat sarta teu anta parah deui wesi kuning anu keur nyelap dina cangkeng Turangga. Kumanehna disamber sakali ngentok bolonyon bae lesot tina beulitan sarung Turangga. Pak Guru beteu sabar geuningan. Turangga maksudna mah dek ngaronjang tapi ngagentak ku Pajatira leungeun Turangga dina waktu harita dikepeskeun nu akhirna jadi parebut. Antukna jadi diparebutkeun.
Tetelah wasi kuning teh kalakah mata nungtun riributan. Aki abiasa nu masih keneh nyengcelek dina dahan tangkal kai ngagarentes dina jero hatena sarta teu anta parah deui. Terus baik manehna nyirorot turun ka handap langsung muru ka palebah Pajatira jeung Turangga nu harita keur marebutkeun wasi kuning. Sakali nyabat wasi kuning teh lesot tina cekelan Pajatira sarta ngan keleweng baik dialungkeun kanu bala. Pajatira dina waktu harita ngagerok reuwas bari ngalieu kanu ngarebutna sarta dina waktu anu ngan sakedeung anu ngarebutna teh geus ngiles teu katempo deui jirimna. Deregeg Pajatira ngudag sak dituturkeun ku Turangga nya kitu deui Yuda dina waktu harita nuturkeun Panderi lain dek ngudag aki abiasa tapi nya kitu dek muru wasi kuning anu tadi dibalangkeun ku aki abiasa. Duta Suara Karawang. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Wasi Kuning. Wasi kuning lakon pusaka urang runtut raut jauh tina pacing kadang nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan silih anterku kateneung silih payungan Naskah hiasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. saketika tenyangka bakal papisah bulan nyamar munggel tangkal pangharepan wasi kuning anu ilang dak dumadak riributan indah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran rumulung dapat jandu Para kanca sadaya, wilujeng kantun.